Rafi asa newadara. Maut kaula adalah sebagai tanda geus deket kiamat. Hiji. Nomor kedua, sumapatu Baitul Muqaddas, dibukana Baitul Muqaddas geus ayeuna dibuka lebar-lebar. Yahudi tidak akan tunduk sampai kiamat. Bahkan menjadi huru-hara di berbagai negara adalah Yahudi. Namun kurang dibacaan tafsir, dibacaan hadis seperti etalah. Tetapi Baitul Muqaddas bakal dibuka. Nah, kunjungan manusia di berbagai negara bakal datang ke Baitul Maqdis untuk melihat mana Bethlehem, untuk melihat mana Kangjeng Nabi Ibrahim, untuk melihat mana itu batu dan lain-lain sebagainya. Dibuka enggak. Sedahsyat apapun Israel perang, tetap Aqsa dibuka sebab aya masukan. Dua, geus berarti geus tere kiamat datang. Nomor katilu summa mautan yakhudhu fikum kasyasil ghanam. Dua kematian, satu mati tidak diurus oleh negara, masyarakat lelempangan kamana meni henteu diurus ku negara, nu diurus saja pajak-pajak nada ngajerit masyarakat percis okos kitu paehna embe. Kumaha paehna embe? Jadi bangke diantep dipiceun, manusia bakal hargaan seperti kitu. Maut eta jeung maut anu biasa geus terjadi ku hari. Dengan 100 rupiah terbunuh nyawa geus hargaan. Dengan parkiran doang, butuh parkiran doang ribut paeh masa non harga geus pugu main racun-racunan antara kalangan atas nyawa seperti nanaona geus dibada-bada geus hargaan nyawa geus tiga eta keur carita aman-aman, keur carita peperangan urang digali di Baghdad. Orok ditembak bae, awewe tembak, nyawa seperti bangkai. Naon gitu embe, gitu kene kamari di Rohiyah, gitu kene di Syria, Yaman, sarua bae, geus deukeut berarti ka kiamat. Tilu nomor kaopat, sumastifadatul mal hatta yutarrajul bi'ata dinar yadhillu sakhitan. Kemudian ke bakal ambalaya harta. Kuari ge geus lain lalagaan harta teh dibandingkeun jeung kula keur leutik makan harare saja hayang ngadahar bandeng satahun sakali. Uari mah santri ngadahar lauk asin geus embungeun. Geus embungeun nya ge kudu jeung sape bae. Eta kan masalahna santri mah masyarakat terhina sadunya. Terendah sadunya tapi daharna kuari masyaallah karim. Lamun teu jeung botan moal daekeun. Malah ke bantak ngondang ngariung ka santri sae. Aduh, lauk asin. Oh, moal aing makan di geus. Pimpinan si eta tah mah. Maksudna ieu hamba layak engke komo setelah Mahdi. Ya Allah ya Rabb, setelah Mahdi bakal aya samangka dibelah dua, didahar ku sakecamatan teu seep. Ku subur-suburna. Ku subur-suburna sadesa teu seep. Terus dikerokan ditaekeun ka luhur ditihangan, mencara ditihangan mah eta teh bisa jadi kosenayan, bisa pake ngiuhan ku subur-suburna. Kuari mah samangka teh masih laleutik keneh karena geldeg-geldeg di Jawa, di Kronjo mah tetep petot keneh bae, petot di Kronjo mah lantaran teknis-teknis cenah. Tapi di Jawa mah rada deres, ada geledeg-geledean. Geus akhir zaman, ya Allah ya Rabb. Nah, sebab fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalatu. Kemudian fitnah anu henteu aya hiji imah ti negeri Arab kecuali kaasupan khususna di Arab, umumna di saantero negara. Eueuh fitnah anu henteu asup ka imah, wabeh kuari mah daratang ka imah fitnah. Fitnah radio, fitnah TV, fitnah HP, fitnah berbagai fitnah ala barat kuari. Masya Allah kuari mah pakaian budak awewe bae geus lepis di keueutan barolong
mending bolong tangan sakadar dibitis mah diharap lebah eta tolol jasa. Masya Allah isi negara geus jadi kos kieu fitnah. Aduh geus puguh make rok mini baheula mah hanya di bandara urang aya nganterkeun jamaah haji deuleu awewe make rok mini turun ti Amerika turun ti Eropa atuh kuari mah dihareupeun imah urang orang naik angkot yang geus upat-ipet bae rok mini. Masya Allah karim aju urang dan neuleukeun nyana pandai jam berendanan beda jeung nu di imah mah hideung imah rada putih-putihan we mangpang meungpeung tolol jasa. Terus urang kacitra ka ditu ya Allah ngagebegan jagong buuk beureum sabelah hanting gede sabelah. Masya Allah anu meuli nagi pudoli jeung Haji Pendi pantolol eta. Aku masuk antaranya ada bagian nagog di dinya tuh komunus sejen. Iya diajak ku nyana. Aduh. Gusti Allah ini kok wae lah. Oh hiji fitnah nu teu asup ka hiji imah. Wah behara asup geus fitnah naon bae ge. Baheula mah urang boga anak cicing di jero kamar teh bunga lantaran meureunnanan maca kitab minimal nyana tentrem cicing di jero kamar kuari mah ulah tentrem deuleu anak cicing di kamar we ek 3 ku jadan BF starolol jalan deuk kumaha terus si hararade permainan budak di jero kamar 24 jam keluar langsung pepencahan bae. Wah, pepedangan langsung des indung dake ceget sia da naonan nurutan dina TV deuk wae leuwih gede pengaruh eta batan pengaruh pendidikan agama eta ti budak eta aduh geus ka ditu dong. Oh baheula mah mobilan urang kan kursi dong ngeng cicing bae ngeng cicing bae kuwi mah make remote budak neuleuh dina game wah aya emakna tabrakeun ka mana aya bapana tabrak sia naonan kajeun bae meuli deui ya emak we naon duit emak naon emak ditabrak-tabrakeun ku budak tabrak-tabrakeun tah ieu hiji kita ti leutik teh gede geus pada kos kara itu encan ke ka ditu ka hareup nu budak leutik ayeuna anu geus terkontaminasi ku permainan kos kitu ku fitnah engke 10 tahun 20 tahun ka hareup deuk kumaha ieu mah urang bari terasa tentrem santai ieu pendidikan di zaman urang kamari alif jabar a b jabar ba aba t jabar ta jabar satasa b jabar bata jabar tabata mim jabar mata majar mata si jari ieu ajar sia bata mata sia eta urut baheula urang bagus ke eta ieu geus para rakyat teh coba geus kararieu para bedang geus set budak nu ayeuna naik ka luhur urang geus arareueur pikir secara filosofina seperti eta fitnah geus puguh ayeuna pertokoan mall dan lain sebagainya ini percis ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa terakhir perdamaian antara aranjeun jeung antara Banil Asfar anu Banil Asbar sangat biadab luar biasa mencaci maki terhadap mukminin eueuh bae boga pemikiran hayang melurusan sanajan nyana nyieun perkumpulan tetap untuk memojokkan mendiskreditkan muslimin iraha bae jeung kapan saja terus bae dibentuklah kumanehanana satu lembaga, dibentuklah satu organisasi, dibentuklah satu konstitusi, tapi tetap jang nyidrakeun, jang ngahinakeun, jang nyudutkeun muslimin terus. Kemudian engke manehanana nyieun berbagai kelompok-kelompok organisasi di berbagai negara sehingga nyana aya dina kesatuan di bawah bendera 80 bendera, satu bendera bakalna 12.000. Sedangkan aya 80 bendera
ieu kabeh jang nyudutkeun muslimin tidak berdaya engke negara Islam berikut muslimina dengan perkumpulan jelema-jelema nu biadab seperti eta. Kuari geus terjadi baheula nyeun PBB eta jang Perserikatan Bangsa-Bangsa keluhan berbagai negara teh usul kadinya. Tetapi urang geus merasakeun usulan-usulan Islam teu pernah ditolerir. Iyalah sabaraha puluh bendera eta. Urang nyieun kuari Asia Afrika tetep bae kuari napas Asia Afrika zaman baheula bagus, zaman kuari tetep bae tidak ditolerir. Kemudian urang kabeura kuari ngan kadieu kitu nyieun kitu Asia Tenggara. Asia Tenggara fungsina keur zaman Pak Harto marada deureuss, tapi saat ieu henteu kumaha. Kejadian-kejadian anu kuari perlu ditopang nu sifatna internasional. Nu aya PBB tapi orang teu berdaya. Sebab naon? Memang tujuanna ge jang ngakakalakeun Islam. Terus disisit habis sehingga tidak berdaya dicoba kuari kekuatan Baghdad lantaran dahsyat jasa. Sebab seluruh dunia Islam mengarah ke Baghdad, bombardir apapun alasanna. Tentang biologi dan lain sebagainya, no penting bom. Seperti eta ayana tinggal Iran geus ditingker-tingker terus bae. Terus Suriah lantaran dirinya negara aulia Allah, negara kewalian. Tapak walian bombardir di Suriah. Yaman tetap negara kewalian, aya beberapa nabi di Yaman. Bom geus puguh Khalifah Utsmaniyah Turki hancur. Kemudian terus kuari diintai terus Uzbekistan gitu kene terus andai kata Taliban anu berjibaku kapan saja di mana saja nyala terus berjuang tanpa ngabogaan negara. Wallahu alam kuari kurang membaca situasi aya naon si eta kok Taliban kikituanan teh deuleu Indonesia tanpa jana urang geus kumaha meureun poso. Kemudian di India tampanyana geus Kashmir urang sakanyaho urang Kashmir teh wah terus-terusan turun Taliban ka ditu. Kuari Rohingya nu berdaya jajol ti Taliban jeung aing sia kajen kumaha. Terus Taliban mah di mana bae aya huru-hara nyana datang kumaha wallahu a'lam meureun hiber atuh Haji Pedi ge dibere ari teh jampe hiber barang datang ke Kalimantan anu nembak pae. Ieu mah ririwana ieu mah wayang. Aduh. Iyalah coba ayo masyaallah karim. Nah, di Indonesia titik-titik kan geus kajauhan ku polisi teroris tapi kan teu disebkeun ku negara aya naon sebab aya produksi di jerona. Saat dibutuhkan tetap baik kudu make eta jihad disararieun ja urang. Nah ieu aya negara semacam gitu kewalahan Amerika teh cacak-cacak Amerika geus eueuh orang Taliban geus ongkang-ongkang di dunia. Tetapi orang Taliban mah sekarang itu jasa saya diciptakan oleh Allah titik untuk perang. Lahir anakna lalaki didik untuk perang. Lahir dididik untuk perang, tidak ada selain perang. Nyana coba, lamun eta deuk kumaha kuat. Masyaallah aya keneh jelema nu kos sekarang itu. Urang mah pan ngadege perang ge lain deuk hayang ka mana ngungsinya. Ieu kuari urang lamun perang ka mana ngungsi, jadi urang mah leudek maju dengan ngungsi. Lantaran teu pernah dididik tapi nyana masyaallah siap perang. Bae surga menang luhur Islam al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam luhur, ulah sok diluluhuran dengan perang Islam luhur Taliban. Masya Allah karim. Daratan ka urang ge, sareng urang Taliban deuleu urang Indonesia. Ada res bae dia. Naon dia ngares bae. Udang itu dia, Urang Taliban. Di Taliban aya kamodelan atuh. Kumaha kamodelanna? Kemudian kapal Amerika serian orang Taliban mah. Udah waing cek urang mah. Itu ku waing ribut jangan jeung nyana. Maksudna ribut teh lain ribut perebut. Hayo aku waing mah gas ku sia maneh. Ya set make jepretan. Set.
oleng kapal di Amerika ngan teu ditayang-tayangkeun ka urang model kos kitu teu ditayang-tayangkeun turun tentara Amerika minggir maneh urang Taliban minggir kakarak ge 10-an 40 sabelah ieu 40 ieu pan pelor geus loba jasa di dieu pelor disoka ieu datang ke bengkel ge ceurik beakeun pelor di hareupan orang Amerika mah gitu loba nu arasup Islam orang Amerika sebabnya nama teu gabunuh ketika geus diasupkeun ka kelek zikir zikir la ilaha illallah lepaskeun aduh kunaon sia eta bau sakeun Taliban daya di negara teh aya nu model kos kitu teu memperhatikan urusan pakaiannya mah hiji-hiji bae paling ge di naon kitu di poe make deui nu eta ieu na ge udang-udang sadaek nanyana sadaek nanya geus sepuku potongan nya war geus sepuku mancritna ka mana naonna ka mana brek beres geus ku ari hirupna di guha di naon kitu ku leuweung-leuweung iyalah di Indonesia di dunia teh ya modal kos karar itu di Indonesia lo baru dididik di Taliban teh wow asal huru hara terjadi di Indonesia pulang cekna pulang geus maneh heula ka ditu kayak geus beres ditu beres aing bara di kadek aing datang ka ditu aya sejarahna kan orang Samarkandi di urang teh Naksabandi ari eta wali sangat ya ka Naksabandi berarti urang Naksabandi Uzbekistan. Nah Uzbekistan, Afghanistan, kadieu eta Taliban ngarendeng di Uzbekistan, di Afghanistan. Nah di dieu dididik jelema teh di handapeun batu. Mimiti ti tah ngadahar korma dong sapoe hiji. Sapoe hiji caina ngan salegut doang. Lamun teu kuat tampiling nya sia can ge perang. Urang mah kamari teh puasa bae ge oh sakitu dahar loba ngap-ngapan dibere 2 jam depan iji korma nah iyalah aya lu dididik seperti itu dah ieu keur carita aya perdamaian antara kaum muslimin jeung kaum kufar selalu mendiskreditkan memojokkan muslimin nyana bakal membangun kekuatan terus bakal aya 80 bendera satu bendera 12.000 nah kali 80 dina harti eta kinayah kana kuatna kafirin di berbagai negara Eropa, Amerika, Australia, Asia geus dihijikeun ku Amerika sigana nyana bangun api lain jeung bangsana padahal ngahiji terjadilah multi urang di Islam Turki, Yaman dan lain-lain sebagainya teu pernah aya persatuan ketika urang deuk bersatu nyana ngakalakeun ulah Mesir acak-acakan salilana Arab acak-acakan salilana terus persatuan iyalah ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadaqa Rasulullah maha bener Kangjeng Rasulullah yang telah menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman sudah dekat kiamat akan ada perdamaian perkumpulan kalangan manehanana terus untuk memojokkan kaum muslimin untuk pernah aya damai ketika aya perdamaian seperti PBB tetap aya sebuah nama ketika aya perdamaian ketika aya Asia Tenggara sakikituna bae dan lain-lain sebagainya urang makin terpojok bahkan urang di Indonesia bagaimana Islam jadi tamu orang terasa orang namu di negara orang sorangan ketika orang berbicara agama nu mayoritas Islam orang tetap dikakalakan bila perlu dibunuh berarti orang benar-benar tamu di negara orang sorangan ialah shadaqa Rasulullah maha benar Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selesainya dakwah berarti Kangjeng tidak akan lama lagi terlihat di atas bumi secara mata kasat walaupun Kangjeng mah maut kuari ge Kangjeng teh hihiberan hadir di mana nu maulidan di mana nu pengajian di mana hadir
atuh kaget tapi boro-boro kangjeng atuh wali ge bisa hadir. Masya Allah. Cenah kan kula mah teu pernah kapanggih jeung wali. Atuh babari hayang kapanggih mah hiji ceuli kudu dicocokan. Mata kudu dipeureman, dibengker. Sungut kudu dipakaian kadieu naon kara-karana lakbar. Leungeun kudu diborgo. Suku dirantai. Tah lamun geus kitu karek kapanggih minimal jeung juri geula. Kayak karek jadi wali. Atuh ai ceuli teu pernah dicocokan mata teu pernah ditutupan atuh moal waka kapanggih jeung wali. Cok diradatan ka imah kan neangan cocok-cocokan ku urang. Ieu rantai geus urang. Cek pamajikan ka barang tas balik ngaji kok jadi dirantai ka. Ngurang titah ku kiai ai. Siapa salah tafsir. Titah dicocokan edahan yeun cocok karet gede. Gering jaga jeung hukum. Cocok da cocok nafsu. Teh Ki Zaid teh 4 bulan di Australia Ki Khalid anu boga barang malah Zaidin di dieu mah Zaid nu boga hartana Zaid nu malingna tarolah Ki Khalid ngaku kanu berwajib tanpa didahului ku dakwaan bahwa nyana teh maling harta Ki Zaid nu Ki Zaid da keur eueuh ayeuna aya di Australia kakarak ge 2 bulan sedengkeun 4 bulan nyana biasana balik masih 2 bulan kan. Dengan pengakuan Ki Zaid apakah langsung dihukumi baik? Ieu masalah. Walau aqarra lamun ngaku Khalid bila dawan tanpa didakwa terdahulu mengakui anahu saroko bahwa dirinya maling mala Zaidin al-Ghaib harta Ki Zaid nuker di Australia, apakah langsung dihukumi? Lam yuqta fil hal ulah waka dihukuman sehingga dipotong leungeunna hari taul. Kumaha tuh? Tahan Ki Zaid tebui baik tahanan dalam maupun tahanan luar selama 2 bulan. Tahanan luar, awas hati-hati Zaid, kamu tidak boleh nyaba. Apa itu nyaba Pak? Nyaba tuh pergi kamu, jangan pakai nyaba atuh hakim mah keceletot gua. Hakim parah hakim, gadungan nih mah hakim. Kamu tidak boleh bepergian keluar negeri. Oh kalau di sini boleh, nggak boleh ke Tasik luar negeri mah, ke Garut itu luar negeri. Kalau ke Singapura mah ajak saya, ajak hakim, Pak hakim blon ya, tidak boleh, ya. Pokoknya kamu harus tinggal di dalam negeri. Iya Pak, atau di Bui. Bal yuntazaru huduruhu fil asah. Tungguan kehadiran Ki Zaid. Masya Allah. Ulawaka. Pan bisa kos gitu pan jelas maling. Jelas maling nama. Nah atuh make jeung ditunggu sampai datang. Sahanunya barang anu dipaling teh hakikat nama horeng ternyata no Khalid. Tuh kan. Pikih ngaranna ge. Atau sahanunya barang anu dipaling nate ternyata endek dibikeun ku Ki Zaid da ka Ki Khalid. Sahanunya begitu Ki Khalid datang dibijaan bahwa harta anjeun emas 5 kilo aya nu maling ku Ki Khalid Zaid, termasuk mobil anu di garasi teh ya ieu dipaling ku Ki Khalid. Ajo lidah kumaha kuari geus potong dihukum. Masya Allah cek Ki Zaid pugu eta mah harta emang disipasingkeun jang nyana. Coba deh kumaha
atau kieu iya tuh kunaon dipotong lain tungguan kula heula emang kunaon apan eta teh harta teh susuratan nama nu nyana Masya Allah tan mantan teu meunang gegeraan dihukumi tetap kudu dihadirkeun heula ki Zaidna sebab pengakuan baru sebelah pihak yang kedua belum menyatakan bahwa benar-benar dipaling lamun nyana nyokot yakne Khalid maling ternyata horenganan hakikat nama maling nu nyana apa teu kudu dipotong atau emang dek dibikeun ka nyana kan teu kudu dipotong Masya Allah atau dek diwakaf dipaling ku Khalid sebenarnya teh emang eta geus diwakafkeun ieu ka nyana ngan can dibikeun tuh kan lain masalah mal mandak bal yuntazaru huduruhu fil asah ulah wa kagegeraan di hukuman tungguan kehadiran Ki Zaid Masya Allah hiji awakarra atau ngaku Ki Zaid bahwa dirinya maksa amata goibin ka amat Ki Zaid anu gaib ngaku bahwa nyana ngazinahan amatna Zaid boga amat teh wanita belian wanita bisa dijual belikeun nu tadina gonimah tina peperangan tinggal cerita eueuh kuari mah hakikatna Zaid boga amat ngaran Sarwiti didele-dele kiku Khalid teh Sarwiti amat ge Masya Allah menarik amat ieu budak pasti ieu keturunan anak keturunan ningrat didele ulesna rada lemes kedua kulitna bangun herang ieu mah bangsa lain urang Rawakidang bangun lain sebab di Rawakidang sepatan Pak Haji awewe teh ai kaluhurna mah bagus ka handap sebab ahli mopok gaul beda atuh nomor sukuna ge sendalna 55 apa terealus baheula bari papagon urang ditu ge Arembung nah jadi Ki Khalid teh deuleu amat teh tertarik waduh mantep oge ngan asal diajak senyum ngabalieun asal diajak seri teu merean ieu budak teu bogoheun beureun gae gitu kan nyana ge boga rarasaan kan urang ge gawe boga rarasaan namun bangun senyum percaya diri bogoheun ka jeung Haji Pendi liwat awe seri pasti bogo lain bogo gilaeun kolot-kolot loba laga cak awe Masya Allah nyada geus PDW pajar bogo kira-kira teh geus kolot gitu atawa barang suraseri wah pasti bogo ini pede ditanya daekeun mangkaning Masya Allah riem-riem beungeut diajak ka imahna ipra ka kuburan oh kuntianak pantes atuh bogo dibok bae ka bau kuntianak jajana ge kuntianak lalakina ieu tah ieu Ki Khalid barang neuleuh sikap Sarwiti seperti kitu teh mulai setan datang yajri majrodam siapa lalaki cek setan ulah sok eleha geus gerdaekeunana eta mah pinang artina sesama manusia lain jenis mah biasa keur carita teu bogoheun atuh sia malalaki ieu alah
perkosa kuari membeli obat ambalaya ekstasi loba ndek dibunuh wae ku sia setan ngaranna ge atuh bagus nama ulah kitu geus bae bawa karuyuk ku sia langsung geus perkosa cak pikiran bawa karuyuk emang kotok ih siapa sok boga pikiran gitu perkosa mah mati di mana bae penting mah hasil maqasid setan sial bisa agasa ya Allah lantaran setan mah terus bae pantang mundur setan mah pantang mundur terus bae ngagodana ya otomatis maghrib batur ka masjid nyana ka kebon atuh kana unung batur keur ka masjid atuh maghrib mah masyaallah saha-saha ge biasana jabat ai maghrib mah biasa ka masjid saware tani saware ka masjid kitu keneh nu dicicing di imah mah alhamdulillah ka masjid lolobana baheula kuari mah masjid ya Allah ya karim geus disayomkeun masjid kuari di dampura can kaburu ya bapak ke masjid disayomkeun ku masjid kunyana geus lah ke bapak mah ke bae ka masjidna geus kolot geus pensiun kuari mah moal wakah heulana cak masjid ku baledeg sia masjid ge ngomong masjid ge emang gua gitu teu ngomong atuh ngomong masjid ge sarua kadenge teu kadenge ge ku urang ku ahli Allah mah masjid kadenge urang liwat teh di geroan Pak sini salat dulu mau kemana ngomong masjid mun kadenge ku urang ngarumpuyuk urang Masya Allah iya ka dieu cak masjid salat heula engke ge salat teu ka mana ge sebab urang geus tenang teu boga kabeungberat ih hayu urang ka surga masjid ngomong kitu wah ujianana mobil di jalan ge tiga ku pas motor apa kizaid kurang sia Zaid ditinggalkeun motor ke masjid aing kok sia mah berani-berani sabodo saya nu hayang kempes kana paingan tahun kolot polisi dek nangkep ge dibikin ku aing kawari tangkap ku polisi mana surat-surat nggak ada pak SIM nggak punya ini harus tilang jangan ditilang buat bapak aja ya tidak itu untuk polisi emang motor tahun sih Vespa tahun 60 paingan atuh siapa polisi ge sieun atuh pajar keramat mah Rafi'asa ni wa daraji